Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ma ya'lamu yasma'un. In tajtanibu lamma ngajauhan aladin kabeh kaba'ira ma karena gede-gedena perkara tunhauna anu bicara aladin kabeh anu tidak terperkara. Lamun ngajauhan didoakan perkara-perkara anu atau gede-gedena dosa, lamun berusaha ngajauhan dosa gede. Dosa gede teh wahya kabar teh mawarota alaihi wa'idun anu datang secara khusus pangancam bikin jalma anu digawena siga naon kalpetli siga mayan wazina siga zina nu mayan kan geus buku ancaman sariko mali riba jadi saja kan. Nah, lamun berusaha ngajauhan dosa-dosa gede berdasarkan karena Allah sieun ku Gusti Allah ya, ku Gusti Allah itu bicara banyak dan jelas usah bicara ditinggalkeun nanti karena sieun ka Gusti Allah kafir mangka ngahampura atau ngalebur kami Gusti Allah angkum diarin kabeh sayyiati kana bilang-bilang kagorengan aladin kabeh anu laleuti munaos bitaat tutoan. Jadi nu penting mah dosa gede jauhan lamun taat teh eta teh bisa ngalebur bisa miparatan karena dosa leutik. Jauhan dosa gede dosa leutik usahakeun intinya dan mau bisa lepas tidak dosa tong dihaja-haja lah dihaja-haja yang didoakai dosa gede jauhan dosa leutik upayakeun supaya dilakukan lamun taat eta bisa dikiparat karena dosa leutik modelan maling we tasuk dosa gede tambah gede hukum pangancam kudu ditinggalkeun. tapi mungkin meureun umaha kadar bameutinang istilahna teh dipalingna meureun bakal leutik bagedena meureun orang maling kan anu hukum mah itu aya batasan anu nepikeun ka jadi had. maling mah dipotong leungeunna teh korupsi wa nudkhilkum mudkhalan karima yang bakal masukkeun kami na agung cek Gusti Allah ka aranjeun kabeh kalamun dosa gede dijauhan terus dituturkeun ku ngalobakeun taat. Dosa leutik dihampura terus bakal diasupkeun mudkhalan kami karima kana tempat asup anu mulia nyatana surga. Babari ka surga. Ya. Tinggal dalakan dosa gede tinggalkeun karena Allah. Ya. Terus taat ka Gusti Allah. Kan lamun ibadah teh dosa leutik asal dosa gede ditinggalkeun kakara lamun wudu teh melolok dosa leutik teh niat ka pengajian melolok dosa leutik teh niat berjamaah melolok dosa leutik teh gitu. Kena asupkeun kasus wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd wala tatamannaw jeung ulah ngarep-ngarep paranjeun kabeh mah kana perkara faddala
anu maparin lah anu maparin sallallahu alaihi taala gampang bahasana anu nganugrahan anu maparin Gusti Allah taala bikanan mabatakum ka sebagian alam jeung kabeh alam badin ngarehkeun anu sawarehna min jihatin jauhin dek jihad dunya tolabin ulah kabita ku milik batur nya cantangku rek jihad dunya rek jihad agama aing mah urang mah kieu si anu ngomongnya anu kabeh oge boga bagianana ambehna ulah ngarep-ngarep kana milik batur li ala yu'addiya ila tahassudi wa tabagur ambeh teu jadi tahasud silih hasadan naon hasud teh teu becak ku batur bunga nya lamun ngarep-ngarep milik batur mah kitu ka si anu nunan teh itu nya duit teh si anu geuning nu pait teh dagang teh uing mah kan hasud teh penyakit sampai tabagur silih hewan lamun misalkan teu ngarep-ngarep kana milik batur masa tara geus milikna masing-masing urang mah penting berusaha mudah-mudahan dimilikeun urang itu nya jemput rezeki urang masing-masing teh dituna yang geus terjadi masalah. Lil rijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Lil rijali eta pirang-pirang lalaki nasibun ari bagian geus ganjaran mimma tina perkara iktasabu anu digawe ieu lalaki. Bisa bantu alimu dan ma'amilu minal jihad wa ghairihi. Jadi lalaki aya bagianana dina ganjaran teh walin nisa nasibum maktasabna nu bagian awewe aya ganjaran teh aya nu khusus dibikeun ka lalaki aya nu khusus dibikeun ka awewe aya model ganjaran ngaladenan salaki eta pasti awewe ganjaran nyusuan ganjaran kereuneuh moal aya lalaki mah teh moal beres lalaki nya kitu kene jadi aya pi ganjaran teh ulah sok ieu nya mencak bae lalaki mah cek bae mencak awewe mah cenah puasa ge ya perayana sieun bulan Ramadan teh masing-masing ulah sok iya itu awewe lalaki itunya toat ka salaki ngalaksa diri tah teh ayat teh turun nalika Ummu Salamah protes gegendeng cek urang Ummu Salamah cek Ummu Salamah teh lain tanahun harus jalan pajahatna wa kana lana misu ajli rijal tuh mecak teman lalaki mah bisa jihad itunya bareng kami teh bisa menang ganjaran jihad iya dibetik dijadikeun teh kami mah awewe macam pro di imah iya aya di bagianana itunya was'alullaha min fadlih was'alu jeung minta jeung kabeh Allah ka Gusti Allah min fadlih tina padahal tina kalau beran Gusti Allah karena mah tajtum ilaihi karena naon bae anu dibutuhkeun ku anjeun maka Allah bahkan maparin ka anjeun penta Gusti Allah ka butuh inna Allaha kana bikulli syai'in alima saya sudah Gusti Allah maha uninga kana sakabeh perkara wa ma'al fadli wa su'alu itunya ya panggonan fadlan Gusti Allah uninga kana kabutuh urang Allah uninga kana pamenta urang walikullin ja'ana walikullin jeung eta tetep pikeun saban-saban saya rek lalaki rek awewe
ja'alna ngajadikeun kami mawaliya karena pirang-pirang maula asobatan itu disebutkan asobat ieu tauna mimma tarakal walidan yaula aqrabun anu mana eta dibere itunya kira ditinggal induk bapa atau kerabat kabeh waladina aqadat aymanukum waladina jeung ari jalma-jalma aqadat anu pada gugur aymanukum pirang-pirang ayman teh sumpah tina yamin pirang-pirang sumpahan jeung kabeh itu awil yadi awil khulafa aladina hatu fi jahiliyah ala nasrah al-sira jadi baheula teh keur zaman jahiliyah teh ngayakeun perjanjian itu erek silih turunan erek silih waris jadi baheula mah diaku dulur teh lamun ngaku dulur teh nyaan datang ka warisan ge meunang zaman jahiliyah itu nya itu fa'atu malana nasibahum ayeuna di mana-mana kayak teh lamun geus aya perjanjian baheula teh zaman jahiliyah kayak kumaha benerna bere warisan aya saprogenna innallaha kana ala kulli syai'in syahida innallaha sesana kana mutus Gusti Allah ala kulli syai'in kana syahida anu nyaksian di antara perkara kesaksian Gusti Allah ketingkah urang tangan ayat tadi sama pada ayat nama nam dinasah ayat ulul arham Sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad